Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minas sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil haqqul hamdi amanajiyanil naqaisi kulliha wa syukurillahi subhanahu wa ta'ala al-ghafuril karim alladzi malau quluba ibadihil muqarrabin akhibaihi binuril ma'rifati wa nur imanil haqqa hatta tamma bidzalika kamalil yakin wa tahqiqul iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jalallahu ta'ala awwala mawjudati wa mabda'u kauni kulli wa afdalul makhluqati ajmain wa nabi akhiriz zaman fala nabi abadah wa bihi tatammamu kamalatu ulumi syariati wa takmulu haqaiqi ulumil haqiqah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanil middin wa salamun taslima katsira. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka bada amma ba'du. Urang lajengkeun hanca nyaeta dina kitab Sab'a Asyarah Salamatan fi dunya wa akhirah dina wasiat anu ka-13 nyaeta ulah mun dina rezeki ulah sok kabitaan ku tebas batur sabab rasa teu minjem oge wareg teu menta. Ayeuna urang teraskeun nyaeta ngalogat heula sarta can urang nyarahan kana hancana nyaeta dina wa mana tarbawiyah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-makna tarbawiyun jeung ari makna tarbiyahna ieu wasiat 13 fi hadhihi wasiati dina ieu wasiat teh tarbiyatil linafsi aya didikan pikeun hawa nafsu, pikeun nafsu ala ridho karena sifat ridho wadabti syahwati sareng ngancur wadabti syahwati sareng nahan syahwat wa kasri tomai jeung ngancurkeun sifat toma wa ta'limul lil abdi jeung ngarupakeun ajaran pikeun si hamba alla yamudda ainuhu kana sanyana ulah manjakeun eta si hamba kana panonna ulah ngamanjakeun si hamba kana panonna ilama bi aidinasi kana perkara nu aya dina leungeun batur wa biha sareng ku sabab eta wasiat yansaul insani eta jadi tumbuh saha manusia mustaqilan fi himmatihi dina kaayaan anu mandiri dina cita-citana afifan nafsi tur anu miara kana kasucian nafsuna kariman fi tabihi tur anu mulia dina watakna watak baidan anizili tur jauh tina kahinaan
wasuali sareng tina punta-penta kabatur. Al makna suluki jeung ari manana tina suluk wa amma fi tariqi suluki jeung anapun dina jalan nuju ka Allah fa inna qanaati mangka eta sifat qanaah teh aslun adimun eta pondasi nu kacida pentingna min usuli siri ilallahi tina nepina eta rahasia kapangeranan li anna toma sabab sifat toma hijabun eta jadi hijab kasifu yamna'u anu kacida kandel pisan sopa al qalbi anu ngahalangan bersihna hate wasaliki jeung ari si salik idza radiya nalika manehna geus ridho bima kusimalahu kana naon anu geus ditangtukeun ku Allah pikeun dirina sakana qalbahu mangka hatena bakal jadi tenang wa qawiyat tawakkuluhu jeung tawakalna beuki kuat wa patahalahu baba syukri sarta pantos syukur bakal kabuka pikeun manehna wa man sakana qalbahu sawae nu hatena geus tenang sabita qadamahu mangka lengkahna dina jalan bebeneran fi tariqi dina tariqohna wasahlu alaihi sata bakal leuwih gampang pikeun manehanana qatul maqamati eta ngaliwatan rupa-rupa maqamat al hikmatu jeung ari hikmahna man qani'a sahawae nu ngarasa cukup bima qasimalahu kana naon anu geus ditetepkeun ku Allah pikeun dirina istaraha qalbuhu mangka hatena bakal tenang istirahat wa man syakara ala qalili jeung sawe anu daek syukur kana perkara nu leutik putihalahu baba kasir maka Allah bakal mukakeun panto anu leuwih loba pikeun manehna waman qata'a ta'amauhu sareng sawe anu mampu megatkeun rasa
toma anil khalqi eta tina makhluk wasala ilal haqqi mangka manehna bakal nepi ka Allah. Hala suatu wasiatu jeung ari ieu ringkesan wasiat 13. Inna qanaata saestuna sifat qanaah atau ngerasa cukup ma'a syukri anu dibarengan ku rasa syukur sababul ghina eta bakal jadi cukang lantaran kana kabeungharan. Wasilah tuh wasilah. Cukang teh jambatan. Cukang jambatan. Al hakiki anu hakikat atau anu sajati, kabeungharan anu sajati. Wa salamatal qalbi jeung sarta salamet hatena. Wa inna toma'a jeung sabalikna eta sifat toma fi arzaqi nasi kana rezeki batur yurisul pakro eta bakal ngadatangkeun kapakiran wazuli jeung kahinaan. Paman rodia sing saja anu ridho bikismatillahi ta'ala kana pembagian ti Allah ta'ala wasakarohu ala ni'amihi sata syukur kana sagala nikmat ti Allah asa mudmainan maka manehna bakal hirup kalayan tenang pi dunyahu eta di dunia mahfudun fi akhiratihi sarta salamet di akhiratna wallahu muwafiq sareng Allah zat anu masihan pituduh tina sagala kasesatan ya. Enton mere topik wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu masih kenen rangkeun dina wasiat ka-13 nyata naon pirizki la tamtau bima fi aidin nasi fa inna qanaata siba ubila akali waqini bila masalah ya. Jadi wasiat anu ka-13 nyaeta mun dina rezeki ulah sok kabita ku tobas batur sabab rasa teu minjem oge wareg teu menta pangbahaya-bahayana dina kahirupan urang nyaeta ngabogaan sifat toma atau sarakah. Kumaha sarakah teh teu cukup kana nikmat nu aya di urang. Boga batur itu hayang, boga batur boga ieu hayang, sagalana naon anu dipikoba ku batur hayang. Ya, jeung ai sifat toma eta bakal teh ngancik di jama-jama anu teu boga anu teu boga keimanan anu kuat. Ya. Coba pisan pan anu teh anu alim ulama tapi ngabogaan sifat toma. Katina sifat toma teh sarakah lah kitu. Sarakah teh hayang ngarau ku siku, hayang teh hayang sagalana teh ku manehna. Padahal geus aya pak-pakanana jelema mah geus dipagi kabeh-kabeh ge. Si ieu ahli ieu, si ieu ahli ieu ulah sok hayang kabeh. Sabab Allah teh geus ngabagi masing-masing rezekina. Maka kamari teh cenah maknana dina makna tina judul urang mun dina rezeki ulah sok kabita ku batur sabab rasa teu minjem oge wareg teu menta. Non ayu manana ahayatu taqumu ala qanaati mahbubata bi syukri lillahi taala. Nyata hirup kudu qanaah dibarengan ku rasa syukur. Lamun urang hayang boga kanikmatan nu luar biasa, kanikmatan nu moal bisa dibeli ku duit, kanikmatan moal bisa ditukerkeun ku dunia, nyata urang qanaah bari dibarengan ku rasa syukur, bahagia hirup teh.
Bahkan saking bahagia-bahagiana batu teh teu ngarasa urang teh teu katingali ripuh. Walaupun urang butuh ge biasa we. Jeung urang mah teh moal batin boga pangarepan ka saha ka makhluk. Tenang we dibere duit 1000 tarimakeun 1000 eta dijadikeun manfaatna. Ulah sok hayang loba. Naon cenah aya qanaah teh. Ari sunatnya tadi aya qanaah naon? Aya qanaah namanya ya ar-ridho bima qasamallahu ta'ala waqtifaul abdi bima uti min rizqi ma'a ansyirahi sadri wa sururi qalbi. Nah eta qanaah. Jadi ridho kana naon wae anu parantos dibagikeun ku Allah taala sarta cukupna hiji hamba ku sakabeh perkara rezeki anu dipasihan ti Allah ka dirina kalayan narima teh bener-bener hatena bersih gembira sarta hate oge anu gembira model kieu urang ku kabogoh nepi ka cinta dibere sabaraha ge da atoh we da sabab ningali jumlahna tapi ningali pamerena. Jeung ari qanaah mah narima teh lain kana rezeki hungkul. Jadi urang boga sifat qanaah teh bisa naon? Bisa urang bisa jadi nanti orang bersyukur dan orang yang bersabar. Datang ka urang teu boga duit ditarimakeun hatur nuhun ya Allah. Ya Rabbi, urang geus dipaparihan nanti jelema nu qanaah kieu. Urang geus dipapasihan rezeki ku Allah. Naon rezeki maneh teh? Rezeki abdi teu gaduh acis. Eta teh rezeki pikeun dirina. Pikeun dirina teh rezeki. Bagi urang mah teu boga duit teh lain rezeki. Jeung Allah kan ke orang nanti orang para aulia mah. Ya alhamdulillah rabbil alamin ya Allah anjeun tos masihan kanikmatan ka diri abdi. Padahal si zaman eta teh bangsat. Ditanya, kunaon maneh cenah nanti bari jeung keur balangsak, bari jeung keur gering. Kunaon cenah make nanti bersyukur maneh siga kitu. Sabab Allah geus mapari nikmat ka kami. Naon nikmatna? Nyaeta kana dina teu bogana harta. Kan ada suatu kenikmatan luar biasa anu teu bisa dibeunangkeun ku jelema nu beunghar. Aya bagi orang yang hidupnya pas-pasan atau serba kekurangan, dia itu nanti bisa merasakan nikmatnya ketika boga duit luar biasa. Misalkan orang kehausan ya di padang pasir ya si bana teh contoh analogina si bara aya di padang pasir dina waktu kehausan maka ketika dibere cai sagelas teh bahagia pisan bersyukur nage sakino sujud nage sujudna beda jeung si pipa si pipa mah hirupna dina subur cai aya nu mere cai sagelas ka si pipa da moal diinum paling dibanyurkeun jang naon teh aya lebat cai mah. Nah jadi gitu sifat qanaah mah arek datang rezeki ka teh arek teh sakabehna disebut rezeki arek boga duit teh boga duit rezeki ti Allah eta jamun sifat qanaah nyata makum kitu sedengkeun ari kalobaan jalma ayeuna ngalobaan saeutikna aya dina sifat toma teh sok kabit mimitina sok kabitaan ku batur atau cek bahasa kolot bae mah sia ulah cilimit ulah cilimit teh non ningali batur itu hayang ningali batur ieu hayang teh titik nanti cikal bakalna urang ngabogaan sifat toma al-qanaah tadi teh ari qanaah teh nyata ridho kana naon wae anu parantos dibagikeun ku Allah Ta'ala sarta cukupna hiji hamba ku sakabeh rezeki anu dipasihan ku Allah ka dirina kalawan hati nu gembira sarta hati kalawan mana anu bersih sarta hati nu gembira kasedih we batur mau kamari menang daging teh urang mah hayang 20 hayang ieu padahal di imah ge daging teh kaasakan kurang teh nya heuh misal contoh dina toma ya nalika hiji jam misalkeun contoh si barat teh geus menang di masjid A atau di panitia A menang misalkeun di dua ganting terus manehna teh masih kene ku kulintingan neangan kadit mahawana kitunya berkana Idul Adha teh kitu ya tapi ngajadikeun mengerti urang ngadidik jadi sifat toma tina suatu saat si barat teh geus kulinting menang tah geus menang loba misalkan geus menang 12 ganting gitu nya geus 12 ganting ieu lolobana dina panitia kurban jadi toma oge gitu noji panitia kurban teh toma luar biasa da nama dina sagelebeg sapi teh lolobana teh jangka masakan bagian di antara iga kaluhurna gitu nanti sok pada hayang sagelanana teh diringkid
Eta teh di ngabalukeun eta teh dirina boga sifat toma. Padahal mah manehna ge da moal beak atuh da loba teuing jadi penyakit gitu. Ini contohnya misalkan bapak motong di mana-mana nya, mencit di mana-mana. Nah ketika kamari ditawaran aik nyandak ina, tanya hakim apa bapak narima henteu. Ah embung geus naon, bapak mikir urang motong boroni misalkan ngadaharna. Ketika urang geus naon teh geus bisa ngalaksanakeun misalkan Idul Kurban oge, geus alhamdulillah syukur banget gitu kan. Pada aya idna teh ada gini mah kita wegah ngasakanna teh. Gitu kalian geus coba numbanang da wegah ngasakanna teh. Yunus anu tadi mah si barama lain. Geus meunang tadi sabaraha ganting? 12 ganting ieu. Aya masjid A si barate kaliwat ku masjid A teh henteu kasebutkeun. Atuh ngomongna goblok aing teu kabagean. Padahal pan aing teh deukeut jeung masjid eta teh nyaho jamaahna ge. Wah, aing teu hayang ka masjid-masjid eta deui. Aing jadi ambek. Data teh dina padahal itu teh pira, padahal lamun manehna misakeun dilobakeun oge eta teh bakal jadi penyakit. Ya jelema kan loba pisannya ngabogaan sifat toman model ka ditu ya Allah ya Rabbi gitu kan. Cuman jangan naon sih gitu kan. Itu di paraha urang kira misakeun di dahar kabeh bakal jadi penyakit. Tapi kan eta sifat tomat teh sifat anu datangna luar biasa anu misakeun pikabitaeun batur. Tah hiji mimiti sifat tomat teh mimitina dina cilimit. Cilimit teh sok kabitaan nya. Matakan kolot baheula mah cilemun budak teh sok dia sok ngelay cenah. Atau misalkan budak lain teh lamun misalkan indungna sok hayang itu teu kalaksanakeun. Ngapa paling bahaya besar-besarna urang baheula boga sifat cilimit. Cilimit teh kabitaan itu batur hayang, itu batur itu hayang. Asalna mah urang teh meuli lah. Misalkan si pipa jajan seblak, hayang seblak, meuli. Itu bermula dari sifat itu. Emang wajar seperti itu. Tapi engkena eta teh ngadidik urang jadi sifat anu teu bisa narima. Ketika urang teu boga duit, urang teh bakal jadi buta penta. Ketika urang geus buta penta, urang bakal jadi hina gitu. Ngadidik nanya, teruskeun deui kana. Terus sing nyaho aranjeun ilam anna tumafi rezeki nasi saenyana sifat kabitaan kana rezeki batur teh kaasup kana panyakit hati nu paling bahaya. Ieu lain dina tasawuf unggulnya dina bidang kehidupan masyarakat atau dina bidang biasa-biasa ge ngaboga sifat tomate batak nyilakakeun kana diri. Ya anyar keneh berita ya hiji anak anu ku indungna digedekeun dilahirkeun dinaon dilahirkeun ngandung 9 bulan bari jeung disusuan 2 tahun kacidari puhna. Manehna boga sifat toma ciri-ciri boga sifatna beuki judi eta tah. Karena dia tidak merasa puas apa yang dikirimkan oleh Allah, mereka ngerasa terpuas jadi judi gitu kan. Terus kumaha terjadi? Beak manehna modal nanaona sagala tabunganna tina asalna gawe jadi teu gawe. Sabab naon pernah dibere ku judi online menang sakali mimiti. Manehna masang 500.000 menang harita sampai kana sabaraha juta lah. Atoh manehna teh isukana teh si duitna teh kabeh dipake modal deui. Ya judi mah lamun misalkan kemenangan judi itu adalah tidak judi karep meunang. Eta manehna sampekeun menta duit ka indungna teu mere. Eta indung anu geus ngagedekeun urang, anu geus ngorbankeun sagala rupana digorok, dimutilasi hanya karena dia judi online. Kenapa? Dia punya sifat masyarakat. Geus puguh ku Allah diberi rezeki sabulana misalkan contoh maneh teh digaji 2,5 juta, hayang leuwihkeun. Pokona sifat mah ngancurkeun diri urang sakabehna siga leungit kahormatan diri urang. Bahkan urang berani ngajual ka iman. Berani urang kan loba nya ku gara-gara sifat mah hancur keluarga, pamajikan dijual, budak dijual. Ya karena akibat dia tidak merasa puas. Teu nyaho pameri batur ta awalna cenah kabitaan kana rezeki batur maka eta teh naon eta teh nyaeta min a'dhamil aimun teh amradil qulub panyakit hati nu pangbahaya-bahayana. Sabab dina eta sifat toma bakal nimbulkeun sifat hasun, rasa doyik atau sumpek, sata goreng sangka suudon, sata tidak merasa puas. Bukan dunia mah kitu, dunia mah orang kos minum cai lautan, dunia mah minum sagelas haus keneh jadi 2 gelas haus keneh terus nambahan, tidak akan pernah hilang hausnya. Itulah dunia.
Panaha cenah urang tuh henteu, Islam itu harus, tapi dunia itu bukan menjadi tujuan, tapi hanya sebagai wasilah atau sebagai jambatan urang nyampena ka Allah. Dina urang keur boga beunghar, pan boga pahala luar biasa. Ketika urang beunghar, urang jadi wali Allah, eta duit teh atau eta harta teh dipake tasarruf kana agama, nanjeurkeun agama syiar Islam, muka pangajian di ditu di dieu. Misalkan contoh urang mah aya acara ieu milwan, acara ngaramikeun syiar Islam. Eta kan gede pahalana. Aya jihad gitu kan, jihad ge dibiayaan ku dirina. Eta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq biar teh sampekeun saep hartana. Bukan hanya dirinya, bukan hanya hartanya, dirinya, keluarganya dikorbankan. Karena geus leungit sifat Omar, ya. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar sadayana. Gitu. Para sahabat-sahabat oge para nu sanesna termasuk guru-guru urang. Eta kan nimbukeun rasa naon, rasa sumpek di naon sabanon asa heureun dunia teh. Hanya cuman segini dunia teh gitu. Walaupun orang cicing di imah tapi nu boga sifat qanaah atau lalawana tina sifat toa, dunia itu secara luas, dunia itu serasa luas, bahagia banget, teuheureun gitu kan. Maka Sur Imam Al-Qusairi dina kitab Risalah Qusairiyona nyebatkeun khusus tentang toma. Maka cik Imam Al-Qusairi atau ma'u huwa zillu asamil. Ya, ari toma teh nyata kahinaan anu menyeluruh. Kan ka anu teh ka sakala laki ka awewe lamun geus boga sifat toma cilaka. Moal bisa wareg ku hiji pasangan. Pasti hayang mencari deui. Geus beres jeung ieu, beres jeung itu, beres jeung tilu seterusna. Geus kawin jeung ieu, manehna teh teu ngrasakeun kawin jeung nu lain. Tah, nah urang teruskeun cenah kabeh kamari urang geus ngabahas tentang naon, tentang masalah toma sampaikeun kana dalilna nya. Sampai kana dalilna. Pak, dalil naon? Sur Gusti Allah, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim surat Ibrahim ayat 7. Jadi tadi teh lamun urang boga sifat qanaah, maka dina diri urang aya sifat sabar jeung rasa syukur. Sedeukeun aya rasa syukur teh pamancing rezeki nu panggede-gedena. So Gusti Allah, la in syakartum la azidannakum ya. Wala in kafaratum inna adzabi lasyadid gitu. Ya. Lamun anjeun syukur tan wande cek Allah kami bakal nambahan nikmat ka anjeun. Tapi ingat ke lamun maneh kufur tadi teh salah satu termasuk sifat toma eta teh kufur, maka siksaan kami bakal kacida peurina. Kufur mah eta teh toma mah leuwih ti kufur. Toma mah ya sifat sarakah mah hawek gitu loh bahasa urang mah. Maka Rasulullah SAW ajaba li amri mu'min inna amruhu kulli khairan inna asabatu sarai sakara pakana khairola. Nah eta urang jadi urang meunang kabungah urang syukur maka eta teh jadi naon jadi kehadiran pikeun dina eta seorang muslim mah kitu ciri-cirina muslim teh nyata sifatna qanaah mimitian lah dina hal nu leutik ya. Warna nu leutik teh contona urang misakeun dibere duit misakeun 10.000 ulah sok neangan duit anu 50.000 tarimakeun we 10.000 eta kitu. Lamun 10.000 urang ieu misakeun batur ngajakan ulin anu boga duit 100.000 antong teu milu. Rek naon ka heureun-heureun pan urang mah lolobakeun sok urang mah gengsi teh buku gitu boga duit 10.000 hayang milu kecuali aya kieu bahasana. Misakeun contoh cup urang ulin yuk cukup teh moal cepat teh boga duit cek sebar teh kembali ku urang ditanggung tapi ulah berharap era bar moal milu da ketemu ke lamun urang boga duit rek milu tenan naon urang mah pokona lamun maneh teh milu urang moal milu tak kecuali sibara bukan meminjamkan atau bukan itu tapi rek naon dengan secara sukarela nah dan sedekah hayu teh milu ieu mah kan lolobana urang misakeun hayang ulin teh boga duit 10.000 dipaksakeun we sehingga rate naon wani ngajual harga diri ku canan nginjem ka batur ya ka batur gitu. Nah tadi ina ceganca dina wasiat ieu aya makna tarbawi mana pendidikan. Naon cenah tadi teh fi hadi wasiati ieu atikan pikeun nafsu, nah nafsu urang kan nafsu mah saeutik tong mah lobana kieu jadi ngalahirkeun sifat pedit kan koret kitu gumed. Lalu manehna mesakan rokok ieu lamun bisakeun dina tongkrongan ya baheula ke zaman di mondok aya teh jelema teh pika sebeleun tah ya ke mondok
Setiap anu balik kan sok setiap anu balik, setiap anu tos uwi atau setiap aya anu tos dijenguk orang tuana ya. Sok diberi duit ya, zaman baheula mah diberi kadaran, sok diberi rokok gitu kan nya heuh geus ngara rokok. Eta manehna mah boga rokok tapi tetep rokok manehna mah disimpen nyokotan rokok batur gitu. Jeung manehna mah lamun ngarokok secara sabungkus di mana teh? Misalkan contoh lah, urang boga rokok dibawa jeung bungkusna kitu. Tahun henteu manehna mah di imah teh nyokot ka samurai. Ka samurai teh nyabut pedang hiji we kitu. Are keluar nyokot hiji sunut kitu baturna teh ngudud atuh. Cu batu teh menta teh si Ucup teh bar hayang ngudud euy. Ah sia mah aing ngan hiji cenah padahal di mana lomba tapi ketika si Ucup ngaluarkeun we cup keuncup rieu rokok saya taruh kasaan euy. Nah, mana padaman ge boga rokok gitu. Kodek kan punya kuping kodek. Ini lobana di urang modal kieu. Nah, urang ieu nanti ciri-ciri keimanan urang teh bisa ditolak ukur ka dinya. Ulah sampaikeun ya. Ulah sampaikeun. Maka eta kan jadi membuat malu kita pernah babagi kahaikannya teh kanyahoan. Udah biasakeun bapak anu plak rokok gitu kan, bala ke ngorak gitu kan. Ari manehna teh kitu we, bersama manehna teh balik gawe deh coba bapak teh. Nongkrong saat tongkrongan, bapak ngarokok ngopi gitu. Wah, cenah tah yang rokok euy, aja teh rokok aya ngeuleur nyokot we cenah. Yang kopina tuh nyokot cenah ka warung. Dina hiji waktu manehna teh ku diheureyan tah ku babatan hiji deui ku bapak. Nya, dibatan. Eta cenah banyak pada karak balik gawe jajanan atuh wah aing mah teu boga cenah ditanya dipake ku indung urang kabeh gitu deuna oh heuh atuh cara cenah aya cetek jajan naon deui kitu bapak teh hang jajan mie gitu kan tadi da ngomprong teh di bubur kacang ijo di BKI nya tempat nongkrong baheula mah kitu bubur kacang ijo gitu nya atau tukang jamu-jamu mah nya teh diu luk teh murag di eta mah ku Allah teh parangkeun murag rokokna teh Marlboro Light hari teh terus duitna aya sekitar kana 200.000 zaman baheula 200.000 ya zaman ieu di koeran we ku nanti ku digeu cenah cenah murah cenah cokot kang maneh teh diharuskeun bapak teh maneh indit pura-pura ka warung ka ditu meuli rokok meuli naon we cenah teu meuli di dieu teh. Nah di biasanya di BKI mah dulu itu zamannya ketengan teu bungkusan. Indit tata buat bupatinya. Indit beli manehna teh? Meuli rokok 2 bungkus. Nah yang gitunya meuli kadaharan kieu datang. Woi cenah geus di mana gagah euy balanja boga di mana maneh? Ah aya we urang mah geus ngajual kabel cenah gitu kan. Geus ngajual tambaga cenah baheula teh. Oh cenah rokona keren euy cenah. Aya sampuna mil aya Marlboro Light. Jangan baheula hargana panghadena pan. Sampai lagi kan panghuna hargana. Hangasana tuh hegae tah cenah. Urang nanti bapak mah kade cik bapak teh kalian anu kabedi ulah nyokot rokok eta terus nu bapak gitu. Mah teh kitu geus ngarokok nah itu kan. Ang seuri. Pas maneh teh ingeun, aya cenah urang balik heula nya, balik heula. Eta bapak teh balik bubar ya kageu 2 jam 10 teh kabeh masuk ka rumah masing-masing gitu kan. Eta manehna teh ngaputing gogoron teh kutak ketok ke depan mah kana teh handphone teh jarang tuh handphone. Cenah nanti nempo duit urang teu murag cenah jeung rokok urang teh teuing pancepan maneh mah teu boga duit ngomongna ge jeung teu boga rokok nah make nanti make nanyakeun ka urang pan teu boga henteu cenah tadi teh urang teh moal duit tuh tadina maneh moal duit 200.000 jeung moal rokok teh aya kabatur hayang maneh nyokot aya manehna embung teh ciri-ciri karakter orang sifat mah nah gitu tuntuna mah manehna jadi rugi pas berangna panehna teh kitu bingung gitunya. Udah 200.000 seperti duit 2 juta zaman ayeuna. Kunaon cenah maneh ngalamun wae cenah dong teh nyaho cenah maneh. Atawa zaman anu kesel teh boga teh pamil sia mah da hirupna padiet goblok cenah gitu bahasana ya. Bahasana kasar. Naon gitu cenah aing keur leungit duit semua cenah kalah gitu. Yeuh penting maneh ngarasa teu ngarokok loba. Heueuh cenah. Ngarasa teu maneh ngadahar ku hena heueuh, ngarasa teu maneh kopina. Urang kabeh maneh merhatikeun teu aya teu di antara urang cenah nyokot rokok nu eta anu digolerkeun. Maneh teh mikir heueuh da kabeh ge nyokot rokok nu bapa gitu. Nah, berarti cenah eta teh ku maneh sorangan di daharna, maneh moal duit sakitu ceuk maneh mimiti pas datang keur menta cenah ka sia maneh teu boga duit.
Ada enak maneh, engke enak maneh Kang ku leungit. Mata ka sia urang ku medit hirup teh cenah. Aing mah teh cenah teu ngadahar sabatang-batang acang, be aku maneh we cenah pan rokona ge sesana ge dibawa ka imah ka maneh cenah. Padahal teh nu manehna gitu. Jadi kadang-kadang itu suka mempermalukan diri kita sendiri ya. Ulah sampai jadi mana tarbawiyahna nyata pendidikan ya, mana pendidikanna ieu teh jadi ngadidik nafsu urang. Kudu ridho jeung nahan syahwat ya. Hatina kudu ridho teh kan apapun yang Allah berikan kepada kita terima dengan senang hati apapun itu. Sanajan eta teh kapeurih ka diri urang. Ridho ya Allah ya Rabbi. Tah ngajalankeunana perkara eta kodo eta urang kudu ikhlas. Tarima ku ridho, jalankeun ku ikhlas. Disebut tawakal gitu. Kita Allah mare ieu ridho Gusti abdi mah jalankeun we sing ikhlas gitu. Ya, eta jelema lamun model kitu teh kacida da ti baheula terasa nya mun kitu teh nya. Oh nya mun kitu teh. Nyata kadang-kadang gitu. Hayang kieu lobana teh kitu. Oge cenah bisa ngaleungitkeun atau ngancurkeun sifat toma. Tah ieu emang kitu nya. Qanaah deui di carana hayang ngalawan eta sifat toma teh nu tadi teh sarakah. Kudu qanaah. Sareng deui ngarupakeun pangajaran pikeun naon pangajaran pikeun eta si hamba kana saenyana ulah memanjakan diri atau memanjakan panon urang kana rezeki batur. Kana naon anu dileungeun batur. Mun kieu contohnya urang teh hirup gubrageun di alam Sunda dengan kayaan kulit standar Sunda, biasalah kehidupan urang. Urang masuk hayang make standar hirup artis atau hirup batur. Sehingga urang teh ngarubah sagala perkara anu dipapareun ku Allah ka urang menjadi berubah. Non ketika kan loba kajadianana nauzubillahi min dalik seperti dina film, ieu mah dina film carita mudah-mudahan nu jadi nyata gitu kan. Dina film manehna teh dia seorang seorang desa, ya anak dari desa, gadis desa. Tapi ku sabab aya kan teknologi canggih, ya dina film layar lebar benernya, layar lebar teh katempo ku urang gitu neng. Eta manehna nempo film barat lah gitulah atau film luar negeri gitu kan. Nempo awena garulis gitu, apalagi nempo artis-artis di urang bener. Bergei maneh teh kabitaan, resep. Mimiti ngarubah cara ngomong. Biasana sok ngomong Sunda jadi lulu gua gitu kan. Kadang-kadang bahasana teh bahasa teu paruguh, dipake bahasa batur teh ka urang teh. Terus kaduana ketika ngomong dibagi rubah dandana nu asal make rok mangsi ka handap, kaluhurna make kemeja. Biasa malah anu urang ieu lah kos misalkan kalian ke ngarubah. Mimitina asalna calanana jadi saron satu ur. Ulin geus satu ur ditaekeun di sapingping. Geus sapingping mah terus saeutik pisan. Jeung liang kerotna teh saeutik kitu nya jarakna teh. Leuh ari artis mapan perawatan kadang-kadang beureun aya dina film aya permainan kamera teh ya. Rada dioprak-oprek mun jadi mulus kitu katinggalna teuing aslina mah artis teh gitu. Ya teh artis lamun dina TV nu gede nya ketika bapak ulin kana beunghar boga TV nu gede heng dijumkeun ada keukeuh kulit na masal jeung urang nya loba titik-titikan. Namanya pedah di make up, pedah di nanti istilahna di ketika di kamerana di non di oprak-oprek nya lamun aya mah ya teknologi IA. AI gitu nya. Pan babari urang ngoprekna atau dina sagala rupana teh kieu nya. Geuninganna sarua, heuh eta mah urang kahirupana. Gitu. Tuh dina cara dahar lagi jadi berubah gitu kan. Embung jadi ngadahar embung bala-bala, embung deblo, embung combro geus embung. Hayang nanti kan balajana teh nu hebat-hebateuna, heuh kan asalna berasal dari sifat tomah kitu. Padahal ada warna mah sarua, combro 1000 misalkan harga nu mahal atau hotdog misalkan sekian atau ratu ulah jadi asal leuwihkeun hirupna. Kadituna geus ubah penampilan rubah sagala rupana lobah kalakuan. Tah ketika manehna geus adina tingkat titik nadir puncakna hayang ngarubah, hayang jadi artis teu bisa. Maka non, ketika dia hayang merawat dirina kan kudu merawat dirina, baju urang kudu mulian anu fashion, anu stylish, wah hade lah. Kudu boga duit sedengkeun urang kahirupan di desa. Non jadina kan dina film eta ya mudah-mudahan nyata gitu kan, bukan nyataanana gitu kan.
sehingga mana ngorbankeun dirina, ngajual dirina demi untuk mendapatkan hayang meuli iPhone, hayang meuli iPhone jadina handphone alus sebenarnya, hayang meuli handphone alus, hayang meuli naon, hayang meuli baju nu alus, wah segala rupana emang katingali langsung robah gitu kan, buuk nanti jadi pelangi merah kuning hijau biru di langit yang biru gitu kan, gitu. Terus non kadek wah jadi nanti dandanana geus beak gitu kan. Nah, cetembernya bisa jadi kitu na film teh. Di urang mah eueuh nya eueuh kenyataanna eueuh nya. Mudah-mudahan tong aya kenyataanana gitu kan. Tungtuna mah hirup nanti jadi ruksak. Kitu sabab geus telaku deui ku batur teh. Teu hayang teuing aing mah cenah urut kitu deui kawin. Nah itunya, namun di rumah tangga, tanya orang kudu bisa ngadidik seorang istri menjadi seorang ngadidik istri untuk bisa menjadi seorang yang kona tarimakeun rezeki salaki nu sakitu. Da teh kaberkahannya ketika orang menerima dengan ridho, cek misalkan cek si AA teh gitu kan. Nah, si anak teh sifat kona tadi tah ngaji eueuh dia mah. Karena tadi kerak di bejaan tadinya, teu ngaji. Mere duit misalkan dina sapoe teh ngan saukur 50.000 tarimakeun kurang. Da yakin ketika orang menerima ridho pemberian dari suami, maka didinya Allah ngucurkeun kaberkahan. Ya Allah ya Rabbi nuhun Gusti, tos maparin rezeki suami abdi sehingga katarima ku abdi 50. Mudah-mudahan ieu rezeki teh bisa jadi manfaat ka murang kali abdi eta teh kudu 50 teh bisa mayar sakola, bisa mere dahar budak, bisa air tapi basajan. Jeung ridho urang teh, maka didinya Allah teu poho teh teu luput-luput nguncurkeun kaberkahan. Ieu kumaha lamun misalkeun utama pamajikan utama dibere duit 50.000 ngadat ka salaki camurut, kah dibabetkeun teh dicokot-cokot acan duitna ge. Naon teh sakitu mah di mana henteu cenah balanjaan geus mahal, teu nyaho nilai kaberkahan ya. Teu nyaho dibalik keberkahan ka sang salaki. Tungtuna man hete kun nanti da ari ka salaki meureun ari anu teh ari nyerei dicerekeun embung naon embung hatu we manehna teh meureunan ngajo kan loba dina naon dina kajadian-kajadian kan. Terus manehna main tiktokan jeung batur supaya menang saweran supaya naon nempokeun auratna nempokeun ieuna kadang-kadang jeung batur beungkeun teh kanyahoan tungtuna akhirna naon suatu saat salakina kanyahoan nya beres geus kitu tah ieu jadi masalahnya macakan tarimakeun ya ketika misalkan naon segala apapun yang diterima dari suami itu tarimakeun ku urang nuhun Gusti bakal nanti bersyukur da kege salakina ge bakal disolehkeun lamun urang sifatna kon lamun urangna teu qanaah salakina bakal dibodogongkeun ku Allah teh. Nah ieu nya jadi jurus sakti urang hidup naon hidup senang ya hidup senang di segala apapun kita akan hidup senang hidup ajalana qanaah ya qanaah teh jadi lawanana tina sifat naon tina sifat toma. Jadi ridho dengan segala pemberian dari Allah dan jalani dengan ikhlas. Nah itu. Jadi bisa semua itu hidup senang. Kita hidup bisa menjadi nikmat ya. Jadi ringkesna ieu wasiat, nyata naon ringkesna ieu wasiat saestuna sifat qanaah ngarasa cukup anu dibarengan ku syukur ngarupakeun cukang lantaran ayana kabeungharan anu sajati sarta kasalamatan hate nya haye bebas salamatin hatena sabalikna lamun misalkeun naon urang boga sifat toma kana rezeki ti batur ngasaukeun bakal ngadatangkeun rasa kahinaan jeung kafakiran anu mutlak batur dibeli ku bosna dibeli gaji 3 juta teuh ngurang aing hang 10 juta aing terus saja mencari yang lebih tungtuna mah akhirna manehna teu beunang duit acan itu dah. Itu banyak orang yang hancur dengan sifat yang tomat. Tomat itu penyakit itu paling bahaya. Hindarilah ya. Diajar orang menjadi orang yang bersyukur ya. Pamar radya binate pamar radya biqasmatillahi wa syukrahu ala ni'amihi asa
mudmainan fi dunyahu mahfudun fi akhiratihi wallahu muwaffiq. Sing saja ma anu ridho kana papastian ti Allah sarta syukur kana segala nikmat ti Allah, maka mahina bakal hirup kalian tenang di dunyana sarta dijaga selamat akhiratna sareng Allah zat anu paring pituduh kana segala kahadean. Wallahu a'lam bishawab. Sadaqallahul azim. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.